Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuk ceruk galur kapungkur naratas basa zaman baheula. Cek basa kidalang maka teu dia handeulem sieun. Katunda dina hanjuang sia. Handeulem tan kasampeur hanjuang gesan ka Allah. Pinuku rasa kabinga kebeku rasa kabunga dina salah sahiji wewengkon daerah Kabupaten Subang, tepatna di wilayah Kecamatan Cijame, pas di desa Cirangkong, dusun Banjaran. Keluarga nu rasa reueus kabunga daya sanes ti keluarga Bapak Warja. Sakulawargi baris nampi jajaka anu gagah ganteng perteng tang partos aya di payun dihabit kedua ibu Ramana. Sri Medal Siliwangi ngarumat budaya Sunda baris bapak anu kasep partos di payun urang sasarengan anu ngahaja baris mapaku ngarumat budaya Sunda. Sri Medal Siliwangi gawe barang sinarang juru rias tas 5 wedding di Studio 55 baris di ngawita. Gunung Kelir Gusti Kang aling-aling wong wayang sukma dalang manutin wayang sukma wayang murbaing dalang sukma wayang murbaing dalang. Gunung Kelir Kang aling-aling wong wayang aya wong wayang mustika jatining kalbu aya jatining kalbu Siloka Tunggal Rahayu Nanjung Langka eling-eling. Siloka kecap silip sindir Siloka sastra sareng sasmita disarenganku sarengenge gebyar di palih wetan Nyang Narawangan nadakeun bangrasna jeung tur kaikhlasan ti keluarga pangarsa Bapak Warja. Ari Siloka gunung sakembaran eusina gunung sanes ku papak tapi pepek ngeunaan kahirupan dina rok ancup rumah tangga kasep geulis beu teh teuing anakin dina teu aya jadi aya ngawungkul rumah tangga anu mawaddah warohmah dituturkeun ku sakinah ngajadi hirup istiqomah dina ngawangun rumah tanggana lebat kana kecap mardillah kariduan kersaning Allah subhanahu wa ta'ala sumirat maglaran takdir ilahi guratan nu suci
rakep kahiman kasih asuh teleman lewi rabi ujung-ujung keserian. Kunaon. Ada ya. Kunaon wa? Alhamdulillahirabbil alamin Susi. Kemarin luas wae si Nini. Ada duduk punten Pak Ustad. Punten kapayun Pak Ustad. Pak Ustad. Tapi itu atuh Pak dia ka Pak Ustad ka dia. Ustad, punten. Alah, tong nyumput Pak Ustad, tong nyumput. Alah, kasepuh urang atuh tah. Ampun. Napa pas? Ampun Pak Lurah jeung Pak Ustad meni, ampun jika kemar. Alhamdulillahirabbil alamin Gusti. Nu maksud ieu. Ari Pak Ustad jeung Pak Lurah salaman bari jeung teu masihan oge. Ari ka Pak Hajat, ampun isin. Ampun punten Pak Hajat. Ulah sok sologoto atuh. Punten Mama. Punten Pak Hajat. Nyawa. Akan bae we, lecena ceuk batur oge Pak Hajat ge teu kaduh layana. Aduh, pisan punten, pisan. Alah, cicing saya tong ngaheureun. Alhamdulillah dulur sadayananya. Satu acara lumangsung bapak anu kasep ganteng gagah pertengtang. Ih, suka betaya cawada urang karawang atuh. Ai ni moal ngenalkeun heula ni ajenengan teh saha teh? Nya bisa amprok di jalan Pasapang. Saha namina atuh? Enaros bannya. Ieu teh nu katelah mah. Saha? Pukur menuju Anom. Neng Luna Maya. Bila kulo namanya juga keresek gitu. Yes, siapa lo orang tadi ke sekolah tiap kos kiatu. Kerngora tuh Luna Maya diperkosa ku si Ariel. Kan baik. Ke pemerintah teh hayang teh anu ngecitra ngomongkeun merek teu bener mah tong
tong dijieun deui Tah, figur gitu, ah. keun we antep tadi hukum cing lila ngeruksaknya alhamdulillahirabbil alamin Gusti nu maha suci keulanya da rombongan dieu mah aya sisingaan gitu ah. gua kieu palurah ai gara-gara sisingaan teh asli sisingaan teh buatan urang Subang kamana-mana teh tos natrat sisingaan teh hasil karya budaya urang Subang. Urang Subang. da iku darengong mah ciptaan teh urang Kabupaten Sumedang. Pinter gitu. ini Jadi boga khas masing-masing. Oke, alhamdulillah pangresa Bapak Bupati Bapak Haji Rohimat tos kenging gelar deui di Subang teh budaya teh namahan. Naon cenah wa? Kolecer. Kolecer. Kolecer teh ayeuna teh tos mendunia pisan. Alhamdulillah diciptakeun teh asli urang Subang. Kajeun teh kolecer geus terkenal gitu. Keke satu acana urang pintonkeun heula ieu urang kali nu gareulis Ustaz. Ieu teh calon-calon sarjana budaya anu bade neraskeun budaya urang Sunda. Alhamdulillah ayeuna nuju di bangku kuliah ka manu ka Bandung teh ieu manu hiji di masih kena di alumni Karawitan Kabupaten Subang. Cik urang kepayukeun laguna teh Pajajaran naik rangkong bubuyutan. Rangkong bubuyut. Sak punten Pak Ustaz. Alah ieu mah nyaan. Sok neng kapayun bager. Jadi diacakna cartal ceket palurah. Ayo. Obat. Tek ceket palurah sugan we. Aduh. Ampun. Aduh. Parai bae. Eta Aing bajuhana aya bajuhana. Eta bajuhana di lembah eta kalau aing bajuhana. Bajuhana eta ada eta make kacamata ampun. Hayang dicium. Aduh ampun. parai bae. Eta soloyong. Muga bagja sadayana. Au au. Halo? Oh. Ayo. Awangannya tepung rasa, meski masih lahir batin, dadang. Dipandang ku angkat nikah, diki masih laki rabi. Amakan ku dirina, masih ngomong gustina. Dung dunan supaya hirup lugina. Lugina ibu damana, si bering kula wargina. Dedeng, kamu para pengantina, icina Islam sampurna. Di sarang sulan, teguh patuh iman kuat, Gusti maparina rohman, maparina rohman. Lain sok suri kumuceng Ari kitu kunaon? tapi lamun ras ingat ke malam minggu Alah. Kunaon gitu. sok sedih hati ya kelo siapa Kunaon nih? boga dongeng malam minggu kamari Aya naon malam minggu teh aya naon? sedih ya malam minggu teh cari tarik pugurana nongkrong di harapan imah Terus ai kurujung teh Pak Ustad aya budak kora limaan marabon aduh aing dicerak budak kora dicarin ka imah di tengah imah digolerkeun ya Ari kitu di kumaha? ampun ku limaan Oh. mending ngeunaheun gelo teh. Asupan teh reuwas. aduh alhamdulillah Bapak Ibu sadaya
Kayak dak kieuan ge urang teh urang gujas di ka pangerannya cu. Nu dipolar ku urang aya kasalamatan. Urang di kidungan heula sakedap bade calik. Aduh. Cing bersih ada. Alhamdulillah jalan teh sae hasil di Palurah Bapak Haji Wahyudin. Aduh Palurah. Tong putus harapan ke mah tanyeurkeun deui can tanah wuruk nu anyar mah Palurah hade ya teh jalan teh. Alah dek calik bismillah. Aya naon deui ini sok ngareureuwas. Lamun calik teh ieu. Aya naon? Ai beda jadi apa bete? Aya naon? Aya nu ngakijel dua Pak Ustaz kakecet dina kadangan. Naon batu naon? Hayang nyaho nu ngakijel dua? Hayang naon? Sanes sawekada ieu mah teu aya lemes nanya. Ari kitu kumaha? Ngakijel dua teh kanyut. Eta teh jorang nih jorang. Punten kanyut mah teu kasup caweka. Da kanyut mah teu aya bahasa lemesna da kamu Sunda oge. Manya nyebat kanyut kada nyebat kanyut Bapak Warja. Bapak aja tuh mungkinnya. Nyahoan alhamdulillah. Iya, Wang. Sok inget baheula ieu. Kieu urut pepotongan kepala desa ya. Gitu. Lamun der teh ka Posyandu jadi ibu PKK. Ngurus budak leutik, pan budak leutik masuk careurik. Gitu. Di pangku, ibu PKK teh da pemajikan lurahnya. Terus di laguna teh kieu. Kumaha gerak Aku anak sehat, tubuhku kuat, akan tenang ibuku, rajin karena cermat, semasa aku bayi, sering diberi tarasi, makanan bergizi. Naon. Lain tarasi, Wak. Tarasi. Lain. Ai kuduna naon? Asik. Oh asi teh air susu ibunya. Nah, gitu. Uhun ai tukang tarompet mang peot pada lain ku cai susu indung. Kunaon gitu? Cai susu marmot. Wah, ada bokeh ah. Sok era-era wae sini nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Gusti arek tumpak singa cing laguna teh dangdut sok dangdut atuh. Atos nyata di Subama gotong royong masyarakat pemerintah nangarojo atos bukti aku mati Iya tumpak tak gitu alhamdulillah. kadesa si kuduti ayo duku kurang sebar riwang pemerintah masyarakat nangarojo Subang maju tina alhamdulillah. pendidikan olahraga budaya rejeng ketinggalan barang aduh ayo dukung lapangan masyarakat kota Subang dirukung sauyuran gitu sok. urang Subang cinta seni tradisi tukang sugotan sisi Hayang naik kuda teh jangan Hop. Ini Dulunya hayang naik singa teh. nanaonan saya kade. Wah. Make hayang tumbak singa segala-gala kade. Yeuh. Eta teh keur si Aa lain keur Nini. Astagfirullahaladzim. Sudah kan ini itu Lain. saha tuh lain keur ini. Apa itu nu kasep di ditu. Oh gitu. Ayo kade urang sasalaman heula. Aduh ampun. Aa. Mun teteh. Alah pangersa. Palura sadayana wa teh hoyong nya patarima panangan mah. Da kuda kumaha geus ini ai maneh. Apa tadi ge geus ya mah. Sono meureun sono. Warek pakaulan heula adeupun Palura, adeupun Pak Ustad di sini kena pakaulan. Laguna kuning-kuning. Kunang-kunang. Kunang-kunang. Sok kadidan. itu tinggal
tos keluar bari gonjakan ngibingna narampayakan bari gonjakan ngibingna narampayakan ayo batur urang kumpul saria ayo batur urang kumpul saria mapakeun gandang jajaka ti kahiyangan mapakeun gandang jajaka ti kahiyangan itu lengser dibina eudek Cangkeng berani, cangkeng nih. itu lengser dibina eudek eudekan ngibing ala baheula lagu buhut ti karun ngibing ala baheula lagu buhut ti karun Ada goblok. riuh lain curug Eta di gelah. alas saya lain hujan hiliwir Kalau kita kolot aing mau gikan sia. angin-anginan Aduh. kalibaran riuh lain curug eta saya Aduh eta susuna dicabak. hiliwir Eta. Aduh. kunang-kunang Geus, Kelo. sahibaran tumiladi Ngerageun eta kolot. Isuk kapas. ditonjokkan ku adina beki lila beki bosan si goreng Eta sampe. sayang Samping ini. Samping saya eta. Eta dicabak di bae susuna. Itu samping pakai astagfirullahaladzim. Ngerageun. Ambean. Suka jadu saha ieu teh. Oh, jang pakai kejang. Sampingna pakekeun karunya teu bisaeun. Tong makekeun di pong. Pakekeun. Sok pakekeun nih. Rek di kumaha makena sia budak. Arek dikumahakeun ieu teh sia. Ye. Manya make samping di kitu. Tolong aduh tolong. Arek nu makan aki ieu teh. Itu karembongna dikamanakeun. Aduh di tengah Asa arek rek. ieu. Goblok eta sia karunya. Aduh banjur teh ingat ku si bodoh kok. Aduh. Tolong aki aduh. Kelo ampun teuing. Ngadi banjur kieu nih. Aduh. Teuing kan ini. Ayo. Ada jadi dipotokeun. Karunya teuing. Ayo nih. Aduh ampun ting mangga jaga dia ini karunya ampun nu jiji beruga. haturan Bapakna dipayun. haturan bagia sumpi haturan deduh haturan bagia